Aduh. Aduh. Bae mah dikian tuh tinggal. Dampal dipikeun ka heuras kieu masih keneh nyeri. Ampun. Bisa kitu nya. Beku we. Tuh aktivitas naik turun di Kolempang, pusing ke Sambi. Naik gede. Nah, iya petani cabai rawit. Oh. Tahap. Ya telepon teh. Majikan sih kan. Ya balik sih kan. Si kobra keur manggung di jauh. Oh. April. Daerah mana? Majalengka. Wah, jauh nih. Jauh Majalengka. Eta mah gila euy. Aduh. Apa kayak penyakitan teh nya karasa nyeri mah. Kuat euy. Kuat euy. Aduh. Tuh, si Suguna ge aya, Garmer aya. Super aya tuh, Jarcok aya tuh. Kopina wah masih akeh. Sekarang sakit kopi. Oh. Naon deui atuh? Anu ulah menta peda beureum we da eueuh. Keueuh hayang menta peda beureum cenah da. Wah, urang ge hayang. Urang menta peda beureum mah. Lan lara rese kade mentana. Dan we penyakitan mah gitu. Kan kata yang moal geura kenor. Kami nyeri tak kan? Heeh. Saya kamar gitu. Aduh. Urang ngajeleng jodoh aja. Dia kan bener atuh ah. Tengenangan dia berapa kepereng kala. Tenang we, tenang. Relax. Relax. Tenang. Geser lagi. Salamung teh euy. Nyetak. Oh iya kenangan lambung. Tengah eta mah euy. Heeh. Tuh. Tuh. Empang ya. ada butengin ada. Digana aya angin oge mun penyakit anginnya. Lambung ya udah. Oh lambung. Dikasanya kena ulu hati pas tengah. Oh. Tengah aja. Sampah. Coba yang kantongnya ya kan. Kantong pembuangan tuh waduh. Lambung. Eta sadut. Saluran dia waduh. Kita kamu dahar masuk beberbegan waktu cai. Emang loba orang itu nih. Lamun naik dahar, ayeuna dahar ya urang, daharnya dahar. Ulah dibagugan ku cai. Cai mah engke kaneuri dahar heula beakeun sapiring baru minum. Kan beak mah dahar wawa kang minum. Dah heueuh. Lamun hayang beuteung meunah. Lamun hayang beuteung mung boga penyakit lambung. Cirina mun tas dahar sapiring sangu loba ulah disedak ku cai. Paling jarak 15 menit sakara minum. Geus dahar teh. Jadi beuteung ka dieu kumaha dikejar ku kopi hideung moal boga lambung. Tah buktina ya. Nah, orang sambil minum bisa segelas. Teh goreng, jadi napas ge goreng. Coba ayeuna. Nanya ka Golempang teh make motor. Tipu. Karasa. Bener. Karena kunaon loba urang maraknya motor, jadi pernapasan teh kurang digerakkeun. Baheula mah terang motor. Jadi pernapasan yang ngareuna
Kalau baru mau motor loba penyakit anu mah. Lumpang nanjak setik bengek, gerak tuh. Rata nanjak we itu ka dia. Ngap. Heeh. Jangan diolah napas. Ya, olah napas. Jadi ngatur napasnya di olahraga lempang. Tapi nu ka hati eta bener urang nginum memang Nya lamun dahar. salah 5 HP yang minum Ulah teh. Enak mun dahar. Ulah dibiasakeun dahar nasi lembek. Lamun biasa urang dahar nasi lembek, keneh teh lamun sangu heuras teh beuteung teh nyeri. Kuluna biasa sangu rada heuras. Ulah gitu. Ulah lembek teuing. Jadi lamun geus biasa heuras teh moal. iya Jadi sangu lembek mah biasa pas bubur. ilmu ya sehu ya Mana ya? Nggak sendek nicak 50 tahun kan pernah nyeri segala. ente sampai 50-nya cara ka dokter Ke rasa lambung eueuh. cara ka dokter Cara ka dokter ngirup obat gitu beuki ya teu bisa lagna. 75 teh genep Enak kelahiran 50 tahun genep asalna 50 tahun nicak. Nek nicak 50 tahun ya teh. beda bulan 5 berarti. Hah? 5. 7 genap nganek nicak 50. maksudnya 50 we geus lah lempengkeun Pongkeun we sakitu lah. Sebab can pernah nu ngaranna muda angarot di mana ya mana aya nyeri. Aya nyeri lambung, nyeri naon eueuh. angar teh Karena kunaon lamun hayang awet kulit mah mendahar sakitu si uyut mah ulah minum udah kaharayang na teh ngariunum we ente asa angar we ka 50 tahun nya anger atuh da unggal poe bener es teh ya Ya tukang dagang ya. koncina isuk-isuk jam genep ising neangan sampe anu umur 3 bulan atasnya nanti atas cokot anu biji nyerita leutikna eta tah seueur heeh pan ieu teh karena urang we kan lamun urang geus dieusian moal nyeri karena ieu can asup dahareunna naon. Jadi di mana lamun hayang awet mah ayeuna urang ieu mun naik dahar ulah waka minum logan ulah waka disedak ya ya kata minum sok we cobaan berarti bener sih dina pernapasan ge bisa dicirikeun tidak pernah pasan sih lamun gawe urang ka cuma gawe capek ge eueuh karasa capek lebih semangat gawe tenaga gede tenaga lumayan energi aya wae energi pernapasan ngareuna teh mesa sok leuleungan kang papanggul kuat aja ngestor gitu saya darah gitu dahar teh orang darah nginum kayak 15 eta eta sebeak ieu mah babawaan ya model kaleuweung nya kaleuweung ieu kaleuweung model non ngaputan kainya mawa cai itu tara botol aqua gede tara cukup cai nu 500 perak kudu mahi tapi kan kadahar eta teh berarti gelas aqua nu kitu jadi nginum teh posisina teh ukur lamun digawe mah ukur bisa ngabase ieu we ti koro kudu ngagelak-gelak minum tah lamun urang loba nginum di bari gawe kalau mah kunaon garing ti koro haus tak etan masakna capek teh minum terus tapi nu mah nu nyebutkeun sabaraha 8 liter capoe bae urang minum sok foto kok lokok lain tapi orang Cina bener baheula urang sagelas leutik teh tah kira mahi tapi kan kasap tapi tak penting kumaha minum dike minum sagelas deui kitu jadi eta hitung 18 gelas mah di dinya gitu ada encer preman ayo nggak encer ya ini cobaan lagi jadi teh tanya nanti tadi ngurang ada pencet tadi nanti ya tadi besar waktu tadi ya panas tuh nanti kan panas tuh pantai jizar tehnya lancar iya teh efek urang lamun memakai sepatu botnya minang keram itu teh benar kahareup teh ieu tah keram ka dieu tah keram
pokoknya malah mun kita kosa tenggeun apa tenggeun ini kan ngeram sabulah kita tenge tenggeun itu enak nyeri tuh nanti kan bisa aneh taruh ini aduh pencet macam ini mah nah ya mah sok ya mah sok boga penyakit seueul benar boga wae penyakit seueul sok ulu ati teh yang bukan masih umur rasa seueul itu bisa ditahan nyambung tidinya otot eta aduh buah bitis jantung lain buah bitis jantung bitis buah bitis mah ieu ini jantung bitis cuma teh jantungnya cai teh cuma teh ka ulu ati anu ulatin matak seueul mah loba nyebut ulu ati rada bengkak kunaon jadinya mencetak dari dia ini menorana gitu jadi kenoran sih ini tenang teh ini ada bentur iya apa iya teh loba mani burit kadang jam 8 jam 8 mani bener lamun mandi nu alus mandi mu hayang sehat salilana cukup jam 3 sore jam 3 ulah mandi deui tapi ka peuting ka eta bakal bagus jam 3 sore mandi mah ulah mandi jam 8 jam 10 teh mana baan mah kalau baan nyeri urat rematik kasebutna teh darting nah eta mun mandi kudu diatur lieur teh bisa darting ieu masalahna dinu posisina urang mandi eta mandi mah teh jam 3 alus seueuh beku nya lah dah kayak we Pangi kuali nama. Ieu teh kalau bahan mani peuting balik gawe mani jam 7 gebrus mani teu dicerikeun posisi awak keur panas postur tubuh selama niiskeun awak teh 8 jam gitu tubuh jadi awak teh ngareuna nyetak orang mah tas gawe di mana-mana wae kotoran tas naon tara mandi sudah gitu lah cukup henteu teh sih banget cukup wudu wae hungku sare we saya tahu baru ulah mandi bisa wae mandi mah jeung nganyawas awak tips lah tip kade ingetkeun ari hayang bung nyeri awak aduh ya urang mah ayo urang mah nyeri awak wah bener saja nih alim mencet kan mana ngarana obat naon tak ieu pakai obat naon anggar itu diinum kumaha mah lain contoh nyentuh nu kudu diinum di mana-mana gini coba ini aduh jeletot gimana ya kondisikan ulah sampai tepikeun ka kopong kain kopong jangan